Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dilanjutkan karena kitab Sapinah halaman terakhir, halaman 122. Paslun. Ya terus saya jabar jairan waktu belajar mungkin dulunya di jabar jairan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari taiji pasal alladzi ari anu la yubtiru anu henteu matak ngabatalkeun ieu ladzi kana puasa. Mimma tina buktina perkara yasilu anu tepi ieu ma ila jaupi kana tikoro sab'atu afrodin eta aya 7 rupa. Perkara anu henteu matak ngabatalkeun kana puasa teh sok sanajan asup kana tikoro eta aya 7. Ma tegesna kahiji perkara yasilu anu tepi ieu ma ila jaupi kana tikoro binisyanin ku sabab poho. Au jahlin atawa teu nyaho atawa bodoh au ikrohin atawa dipaksa. Mun keur poho bulan puasa poho barang dahar teu batal au jahlin atawa teu nyaho batal au ikroh teu batal au ikrohin atawa dipaksa ku batur maneh kudu nginum mun teu diinum dicabok sia ku aing tah inum urang teh teu batal puasa. Wa bijriani roikin jeung ku sabab berjalana ciduh bima kalawan perkara baena asnanihi anu tetep ieu antara pirang-pirang huntuna ieu si jalma. Wakod ajaza jeung tetela apes ieu si jalma an majihi tina ngabuangna ieu ciduh li udrihi karena udurna ieu si jalma nalegan ciduh kitu. Ciduh anu geus aya dina huntu berjalan ka jero deui kana tikoro asup deui teu bisa dibuang cenah karena udurna ieu si jalma teu batal puasa. Wama jeung perkara wasola anu tepi ieu ma ila jaupi kana tikoro wakana jeung bukti ieu ma teh gobarotorikin eta kekebul jalan debu jalanan asup kana tikoro teu batal puasa. Wama jeung perkara wasola anu tepi ieu ma ilaihi kana tikoro wakana jeung bukti ieu ma teh gurbalatu dakikin eta kekebul tipung teu batal sarua au babato iron atawa laleur hiber au nahwihi atawa saumpamana laleur calanga purang teh di jalan keur heuai asup laleur atawa reungit atawa rametuk teu batal puasa. Wallahu jeung ari Gusti Allah alamu eta langkung uninga bisawabi kalawan kabeneran pas alu mangka nyuhunkeun kaula Allah ka Gusti Allah. Al-Karima anu mulia Allah bijahin nabihi kalawan keagungan nabina Allah al-wasimi anu alus. Ayuh rija kana yen muga ngaluarkeun Gusti Allah ni ka kaula mina dunya tina ieu dunya teh musliman barianan muslim cek musannif. Wa walidayya sareng ka indung bapa kami wa ahbai jeung ka jamanu wa ahbai jeung ka kasih kami. Waman jeung kajama ilaya anu ka kaula intama anu narima ngarunduy ieu jalma turunan kaula meureun wa ayaghfira sareng muga ngahampura Gusti li ka kaula walahum jeung ka itu anu kabeh mukhimatin kana pirang-pirang dosa gede wala mama jeung kana dosa leutik wasala sareng muga-muga maparinan rahmat saha Allah Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullahi Kangjeng Nabi Muhammad anu jadi putrana Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib Abdullah putrana Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Muttalib putrana Hasim bin Abdi Manaf Hasim putrana Abdi Manaf Rasulullah anu jadi utusan Allah ila kafatil khalqi ngelahikeun kana sakasakabehna makhluk Rasulul malahimi anu jadi utusanana anu alus akhlakna Habibullah anu jadi kakasih Allah Al-Fatihi anu jadi pambuka Al-Khatimi anu jadi panutup wa alihi sareng ka kulawargana Kangjeng Nabi wasobi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi ajmain ategesna sasadayana walhamdulillahi rabbil alamin walhamdu jeung ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ya kitab nu digarap di awal dugikeun ka akhir mangpaat kangge urang sadayana.